Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pamirsa daramang wilujeng tepang deui wilujeng manco di UYS Channel 2 dina YouTube sewang-sewangan masih sasarangan sareng Kang Ujang, Teh Neng, Abdi, Kang Cece, Teh Iin sareng Kang Aung. Disimpai yeuh mah Kang Ujang alhamdulillah. Mana ada simpai teh? Kumaha Jadi cenah? nyimpai orang. Sok dina kana lamun ada simpai. Kamu orang ayeuna tah ngahiap teh kudu aya simpai. Pegang beungkeut nya. Eta ngabeungkeut. Ngabeungkeut Saduluran saya. Ada upah pinter biasa ngabeungkeut ki janten kumaha? Satu we tarik hiji. Ari kitu mah sabeungkeutannya. Mangga diajeng Dilajeng diteraskeun. Ampun aja saya gini. Jadi bae ngosop cenah. Urang teraskeun ieu pengalaman ya. Saji teteh oge nya mudah-mudahan ada oge sing janten motivasi. Sing janten aduh tambi semangat ternyata tina pengorbanan sagala rupa tina beca jeung Kang Ujang ayeuna. Sanes ngabeca nu tukang beca dibayar becet teh. Tenang dikaekeun. Ari mah bawa bohong di panggung. Tah dari pengorbanan. Ayeuna tos kapenting hasilna. Ada waktunya memang. Tidak bisa sekali ujuk-ujuk ayeuna langsung deh. Ada usaha dulu dan ya itu ikhtiar doa ada hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Tah ieu buktosna. Mangga jadi dikira diturutan teh mun turutan teh mah. Mapai lacat. Semangatna. Mapai lacat para rasulna dengan tadi teh anggap sebagai para rasul. Kena jalannya bagus, hasilnya bagus. Betul. Ulah nak lacat. Urang teh sing Ulah tunggul tutul sirung. teh para rogohnya. Tunggul sirungan teh sing jadi sirung nu sae. Cacang supaan teh sing cacang nu sae. Eta sok ka ieu Di ka. mana kata nanti kalau kita orang teraskeun deui pengalaman teh. Ya, itunya teh nya Kang Amba. Margi teh kalau ieu penyemangat dari semuanya. Khususnya ka dulur-dulur penca di mana wae paguron mana wae. Sok. Ngarang sih orang teraskeun. Enggak turun. Dan terus yang tadinya. Jadi kerjanya itu. Tapi alhamdulillah jadi Pancasilat tuh majeng urang di awal PPSI anu ngadirikeun IPSI dari Jawa Barat mah IPSI teh didirikan ke PPSI kan. Beres. Jadi ulah ini indungna. Makana alhamdulillah ayeuna PPSI tos di urang mah Jawa Barat aya 2 hak suara teh. Batur mah hiji, Jawa Barat mah alhamdulillah aya 2. Anu tiasa milih teh anu tiasa munas teh iwal IPSI sareng PPSI. Tuh. Karena PPSI termasuk anggota IPSI karena naon dianggapna wadah. Anggar anjana PPSI mengakui bahwa PPSI itu adalah wadah di Jawa Barat. Mengakui cuman bidangna diliputi ku seni budaya. Sedangkan di hari di IPSI aya 4 aspek. Hiji aspek mental spiritual. Kumaha cenah teh? Ada aspek mental spiritual teh tingkah laku urang. Sanes urang aspek mental spiritual berpikiran anu dudukun aneh. Kan bisa ayahnya oh ieu mah kanu dina gaib sanes. Tapi kumaha katensian urang apa kacak urang di barengan ku agama. Eta barengan agama jadi kehadean. Nah, betul. Itu Spiritual. Kedua aya aspek olahraga. Olahraga. Di olahraga teh aya tanding. Oh, gitu. Ya, aya senina tapi di olahraga TGR aya nama nyebutna teh TGR senina. Tunggal ganda argo lamun di karate mah kata. Jadi kata-kata. Ari dulu mah dimusikan, anu tak dimusikan. Buka ting Agustin Mayar Rayaga. Tapi padahal ulah leungit eta teh nya ulah leungit. Ulah leungit itu nama nya urang ajukeun ulah leungit eta mah budaya urang kan gitu. Nah, dino aspek olahraga aya aspek mental spiritual olahraga, aya aspek seni budaya. Seni budaya. Nah, dino aspek seni budaya termasuk PPSI. Ibingan teh gitu. Ibingan teh. Ibingan teh nya. Aya sampai ka
nasional tapi internasional. Namanya festival. Ngomong. Lamun di PPSI mah meureun pasanggiri. Sanggiri teh. Gitu ya. Nah, ieu mah maksudnya festival. Tah di festivalnya malah aya aturan di tematik cenah zaman ayeuna mah. Jadi tematik teh urang dirangkum jadi alur cerita. Wah, alur cerita nah itu dinilai. Nah, alur cerita. Nah, jadi cerita siratnya benar-benar nah itu. Terus dia ada aspek bela diri. Geus tubuh aspek bela diri mah jadi jang jaga diri orang. Serang bela eta teh. Serang belanya atau yang di urang aya bela usik ngarep kemana nah. Eta anu teu aya di batur teh amat bela diri hampir sadayana sami. Rek taekwondo, rek karate, judo nya hampir sami. Jurus dasar nama gitu. Da urat mah teu aya nu ka dieu nya. Dieu sadaya tulang sami, bentuk tulang. Otomatis gerakan teh nah bet sami. Jeung solin, jeung silat sami. Tapi di urang aya kaluwihan di pencah mah. Tah kaluwihan. Tah kaluwihan teh di urang mah aya seser. Jadi cium manara. Aduh. Nah, jadi model kapungkur aya pak tilu nya di Paedan model kitu teh. Ari tetepan bukan panangan mah anggar kieu. Buka tapi si sampean anu sesar. Sesar teh. Oh iya. Iya anu mainna. Fondasi tadi batu teh aya. Sedangkan urang urat saraf ya, urat saraf kesehatan teh dia anggota organ tubuh orang iwat punten ya telapak sampean. Nah eta kelebihan urang dipencak. Digali eta ya, terus urang saya sabaraha aliran, cimane, cikaung, serak, sabana gitu. Naon dirasakeuna? Kopi. Pimiluhun ka bawah. Di aliran eta teh dirangkuk urang. Dirangkuk, diserasikeun. Jadi pengembangan jurus, tak jurus teh jadi naon? Jadi paguron, tapi teu leungit tetep kana mati eta. Nah kan aya urang sacan pencate, sacan pencasilat. Urang teh miteuna kaulinan nya. Kaulin. Dino kaulinan jadi amangnya. Ya, di geus diulin amang aya usik. Dino usik kan menpo. Menpo anu poho eleh cenah. Gitu kan gitu. Di menpo jadi kan penca. Dijikeun penca Pulau Jawa jeung Bali. Aya Pulau Sumatera ka ditu silat hijikeun dirangkul 20 menit teh. Jadi pencak silatnya tah. Jadi pencak silat alhamdulillah ngarampul eta sampai Majeng. Alhamdulillah ini Jawa Barat teh atas Mas ngayuneskokeun. Jadi pencak silat teh diakui harta tabenda nya. Harta tabenda warisan budaya tabenda UNESCO. Eta teh lahirna teh tanggal 12 Desember. Jadi tanggal 12 Desember mah orang Jawa Barat mah eta teh hari Pencaksilat. Gitu. Jadi hari Pencaksilat 12 Desember tuh hadirieun. Di Jawa Barat mah sampai ke alhamdulillah berkembang Pencaksilat teh ku jasana KTFC ayeuna jeung kakebur nya. Kom KTFC anu ayeuna Papera mah lebih mantap lah. Di ring-ringan teh sampai ke ayeuna berhasil di pelajar, berhasil di PON sampai ke jasa UNESCO. Alhamdulillah di Pasihan Tanah kanggo ngabangun kampung silat di Kiara Payung. Nyuju dibangun mudah-mudahan laksana. Proses dibangun di daerah Kiara Payung, Jatinangor. Di nya gorna aya di Gor Satria. Bade direnov oge. Janten alhamdulillah urang sebagai warga Jawa Barat udah legreg lah. Tah di mana asal urangna? Til naon teh? Til ngabeca. Lojong, masalah. Tina. Eta teh Tina peuring jadi peurah. Alhamdulillah eta sampai ka bangun tadinya sampai ka webinar semua alhamdulillah lancar. Tah abdi teu nyimpen acan kan. Geus aya tawisan we nya ari kayang we nya. Kang punten lah. Pembantukan di entertain. Sempat abi terjun di dunia film. Ana Wiro Sablang kamari, abi koreona main ongko. Kebetulannya di Trans 7. Jo abi Trans 7 alhamdulillah di Buntut oge gitu kan. Atau salaman terus sampai ka eta kan isana poknya ada poknya Hollywood. Jadi langsung gue pas itu diturunkan langsung di Hollywood. Entar bingung ya bisa moal urang. Sama. Nah gitu kan. Tapi alhamdulillah dikulekeun mah tong diputer bisa cenah orang silang tuh bisa we. Dari salam pasti dibenerkeun gitu. Alhamdulillah lancar sampai ke box office. Ya. Nah, di box office eta langsung diambil ke Malaysia. Negara film Malaysia. Di Malaysia ya 2 film, di negara di Malaysia, di Thailand. Film Wira Ai Wiro, itu Wira itu Wira teh pahlawan, superhero. Eta anu jadi tantangan naon?
Ari Kang Yayang Ruhian kan satim sama Nabi nya. Anjeunna istilahna di antagonisna. paling Ruhian teh ya. Gitu. Tapi Korea Pak Abi mah ari lawan naon orang taekwondo jeung MMA. Jadi kudu kumaha antara pencaksilat digelutkeun jeung MMA. Alhamdulillah sukses oge nya. Wah, enggak mikir eta teh latihan heula langsung jalan gitu. Jadinya di operasi ka 4 kilo mun di urang mah sepitung nya. Sampai film kolosal ada meuli lancar di kamari meureun karena pandemi. Diren heula. Untungna pas kegiatan sabtu sadaya karena ada lockdown nya. lockdown Corona. Oloknya karena elok. Lockdown anu ieu sami ieu corona ieu lockdown ieu lockdown di kumaha ieu. Asa jantan ieu. Tadi didinya tapi di Platda alhamdulillah sana susurumputan. Aya nu pernah kena Covid teh termasuk kurang nyalira gitu. Tapi kayak Mas alhamdulillah kemarin di Pon Papua ya gitu. Kulantaran naon da urang mah bukan prinsip. Dari pelatih urang mah Jawa Barat mah ulah tinggal di Batur ya. Ulah eleh abar cenah meureun. Ulah eleh abar. Jadi heulaan ku aing latihan teh. Batur mah pre, urang mah tetep latihan. Tapi naon protokol kesehatan tetep dianggo. Jadi latihan teh kan urang mah hayang juara teh latihan doa. Gitu barangkali mah. Latihan doa. Hari kewajiban ngare duit mah jeung makan udah datang pengurusnya. Pengurus aja betul. Ya alhamdulillah ayalah bantuan di KPK istilahnya bencana dijeukeun Bu. Bantuan jeung Ames teh nya alhamdulillah. Makanya sampai berhasil orang di PON ge lain juara kandang, juara tanah ge pikeun teh kulantaran beureun jadi perah. Batur mah istirahat, orang mah tetap, tapi orang tetap protokol kesehatan dijaga. Sampai kayak itu, malah lamun dipikir mah teteh aya jeung 4 kilo mah bisa sampai ke sarung-sarung. Kayak dibatalkeun bah, tapi tah dianya pancina urang mah dipencaknya tadina hirup teh dipencak, ayeuna pas ka entertain. Tapi tah baik di ka pencak mah geus ditinggalkeun we entertain teh. Baik di ka garasi we walaupun lamun dipikir mah masalah ekonomi mah jauh, materi mah ya, tapi ada orang pencak, baik deh mereka pencak, garasi gitu. Tapi benar. back to natural. Nanti Back to basic. Balik di kalah. nah, Basic itu tapi benar. Ada yang di luhur nya pas begitu Pak B dibatalkan eta pas aya Covid ya. Jadi itu liren di macam anu leutik di kieu kalah hasilnya jadi ulah sampai orang kudu profesional mana asal orang semua ulah produksi berarti gitu atau produksi asal orang asal nanti dinya bagi kadinya we kan da aya nu gede oke kan justru orang kedinya busan gede teh baik deui atuh kahanap gitu ya kan ulah we bagi kan beca mah da anu aya nama araraos tuh ningali mau cedar oi kakapalan ya mah generasi pangraos mah pengalaman urang korea na mah ngalaman awal lain di kolong panggung moal kamu manggulan mah panggulan ngalaman ulahnya bukan rasa anu ulah kalaman beurihna beurahna we majuna tah gitu pacil mah kan kuncina sportivitas mah kudu dijunjung da pencang mah silaturahmina duduluranna eta menjaga da lamun rek ngadu gelut mah urang udah tikir sebenarnya kan orang mengajar di Eropa pas misalkan Pancasila kan tangga iya dah Jengkel bener jengkel lah gitu. udah jadi harus dibaluligir baik kieu we aduh Di kursi ya. orang menyabak teh kieu tah cepang kene itu moal ka cepeng tapi kan urang teh boga aya orang boga teknik tah lamun urang geus perdalam teknik diajar ka guru teh tong guru kayaknya orang sakedapan orang linggir adanya orang ningalanya oh mangga siap sakedap antos ulah wara ka mana-mana masih aya teh Iim au Abah antos You rame-rame orang nonton